sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing padepang deui sareng abdi Nazwa Maharani Putri dina warta enggal enjing. Nu bade disampaikeun ku abdi salami 30 menit kapayeun. Dua pemuda di Tasikmalaya inisial RY jeung NA yuswa 16 tahun nyulik budak leutik terus dikarungan disiksa oge nepi ka ngantunkeun. Maranehna teh kagoda ku situs jual beli organ tubuh nu bisa ngajieun anjeunna jadi beunghar. Kajadian ieu lumangsung dina Salasa 23 Januari 2023. RY sareng NA nyulik MFS di hareupeun bumina. Teras satus diculik MFS dibawa ka imah kosong jang dipaehan. Motif palaku ngabunuh nyaeta jang ngajual organ-organ tubuh ka situs gelap. Maranehna nyebutkeun organna dijual $80.000 atau satara 1,2 miliar. Sanajan nawarkeun organ-organ nu bade dijual, RY jeung NA justru teu aya respon ti pembelina. MFS dipaehan ku cara dicekek tuluy dibabetkeun ka teras, langsung we ditalian jeung dibeset dikaluarkeun organ-organna. Teras bagian sisa-sisa organ tubuhna dipicieun ka kolong jembatan. Naisha Febri salaku keluarga korban nanggapan kejadian tos ngarenggut alo nu dipika cinta. Bagus, cara kumaha, cara ngalawan, tapi jadi kami seperti orang sok yang anjeunna mah sok tiasa hoyong wae, jadi cara alim-alim. Kumaha ibunya dar hadir aya di bumi. Kun